jadi indung kalau jadi anaknya wow mimiti ngandung 8 bulan melenung tapi indung henteu kunung sanajan nyerina kalangkung-langkung geus takdir tinu aku sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing mata pantes surga itu ada di telapak kaki ibu mata kade muliakeun jadi indung teh ya muliakeun jadi indung teh sok pikiran kusi lain teh mimiti ngandung sabulan 2 bulan 3 bulan nyiram 7 bulan tapi ka 8 bulan bayangkeun kusi lain komo dina 8 bulan mah panjangikir nyeri nang karat beungap nang kuban mah geus puguh teu bisa jom deui ya perjuangan nu jadi indung kanu jadi anak komo dina ngajuru disebutna teh ngajuru juru namaon pecah kena gambarna pecah buyang getih nu jadi indung itu teh bisa ieu no jejak keluar kasino bakal lagi ya boleh kupatah ya bayangkan 8 bulan brol ngajuru disebut lagi juru namaon kuyang getih nu jadi indung kebelaan kesang badag kesang lemut eta nu jadi indung ngalawan jabang bayi berat jambang bayi keluar amek eta indung kana peda boboganan hancur henteu nu aya ngabungah taya papadana bungah kagiri-giri dirawu dipangku nu jadi orok dinangna dinengni di kaset-kaset senajan cek tetangana bari jauh ke goreng patut tapi hareupeun indungna moal aya tatangan nyebut goreng patut ka anakna nya sabab naon apan lebur ku kanya indung nya hareupeun indungna malahiran budak teh eceut cenah ieu budak teh pikasepeun pigeuliseun pimanjungeun ini teh timah tidinya ceung hareup teh budak apa ge ceulina leuwih hareupeun indungna moal bisa kitu sabab lebur tadi ke kukanya indung ge bapa nu matak mulyakeun jadi indung nya lamun urang hayang mulia hirup di dunya mulyakeun menjadi indung sabab sok saur Rasul oge kapungkur saha nu kudu dihormat ya Rasul indung umi 3 kali umi indung kakara bapa lain anu harti bapa kudu dihormat ngan kudu leuwih hormat kanu jadi indung heula nya ulah nepi ka caplak kanu jadi indung kanu jadi bapa nya komo ngaleuwihan sora mah kanu jadi indung lamun ditarukan kudu jadi unung ujang ka dieu mangga mah ieu mah ujang naon sih kade ulang ngareutan hate indung lamun indung geus raheut ku anakna naudzubillah summa naudzubillah moal meunang kamuliaan hirup di dunia apes saumur-umur deui betul beraka ti indung jeung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dandur dipake pangerek bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung nangis kokotor teraka ti indung jeung ti bapa guntang gantung kaluhur maslungan ka akak ka anak moal akaram naudzubillah summa naudzubillah mulyakeun anu aya keneh ibu mulyakeun nya senangkeun sakali-kali mah bawa indung teh ka restoran cenah milih tuangeun anu raraos luyu jeung kamampuan urang nya Wapan nu jadi indung mah sakali-kali bayangkeun baheula 2 tahun pan disadak nu jadi indung teh susuna urang nya mengatakan lamun hayang senang bagja hirup dunya jeung akhirat senangkeun menjadi indung muliakeun menjadi indung sabab eta lawang kabagian urang dunya jeung akhirat
ulah sekali-kali kurang caplak munghak kalau jadi indung ya kade apa yang jadi indung ya alhamdulillah ya teh di halaman kantor desa Gunung Larang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka wapuh kana pemerintah desa Gunung Larang anu disesepuhan ku Bapak Suparno Bapak Kades Gunung Larang dina lalaga Milangkala desa Gunung Larang anu ka 160 hiji tahun Dirgahayu Gunung Larang mudah-mudahan ditebihkeun dina balai diangangkeun dina sagala rupa mara bahaya rezekina nu jauh cunuk ku anggang datang nu caket dina kakore kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patanina pada mukti cenekna ieu Gunung Larang teh nyata guyub rukun menuju desa anu mandiri atau Milangkala hari kemerdekaan Republik Indonesia anu kada 80 tahun Dirgahayu Indonesia sakali merdeka tetap merdeka alhamdulillah itu tadi kasumpingan Bapak Camat Jabatan Tarujeg Bapak Agus Suherianto atau Bapak Sekretaris Desa Bapak Sumardi atau Kaur Keuangan Bapak Munandar Suherman Bapak Wowo Kurniawan AMD Ibu Tuti Susanti di Kaur Perencanaan Bapak Yunus ayah Bapak Ade Arifin Bapak Aceng Suhairi Bapak Acim Salimudin Bapak Acep Ape Hendriana ayah Bapak Uus Supriyatna Bapak Dodo Jema Kadus di Kubangsari Bapak Eri Irfan Purwanto Kadusman Medalaksana Bapak Oyo Sunaryo Kepala Dusun Jagahayu Bapak Nana Kusnaina Ketua BPD Bapak Suherman Bapak Yaya Mulyana ayah Bapak Rukidi Bapak Dede Yusuf Bapak Ipan Rahayu Hanafiah Bapak Dadang Suparman Bapak Haji Caca Supriyatna ayah Bapak Haji Kenon Kenon Kusnandar Bapak Haji Sutisna Bapak Ihsanuddin atau sadayana RT RW sadesa Gunung Larang Bapak Hajid atau Kepala Desa Sekecamatan Bantarujeg Bapak Dandramil Bapak Kapolsek atau simpatisan PGH Tilu Kang Adi Sunia ayah Kang Asbun di Cikidang Pak Agus Hoyo di Sidomas Wajapra Palili Satpol PP Bos Anton Cidomas Baraya Bilawat Celengkrang Dua Putra Sayur Lemah Putih Kang Iman Saperi Kang Depey Araya ayah Diman Suamji Bos Jatuh KSB Separakan saya PWG Tegas Awat-awat ayah di Tasik ka dieu deui Bapak Koci Kalong Bapak Dedi Sutrisno Bapak Iwan Rusliana Bapak Agus Bapak Tata Setiawana Kang Asep Rulianto di AR Travel AEG jaga squad Teh Ani Gemi Gemini maksudnya Gemi wungkul Mang Sakir Kusir Abret Aragam Cisaar di Janari Foto oh iya mah Janari Foto manu foto Janari lah yuk di bulan Matar alhamdulillah kaburu emana ya alhamdulillah tuh atau anu dina YouTube PGH Tilu channel aya 7.000 anu nontonnya Bulu Taslim Bos Robi alhamdulillah Bah Didu wala-wala wah Manco Haji Tony biasa nama alhamdulillah dimana-dimananya
urang ngadunga kaja diawi kanu kanguan maksud pangersana Bapakku Bapak Suparno, mudah-mudahan cing panjang yuswa amin, panjang jabatanana amin, sehat salamina, atau masyarakat aparatur desana sadayana, masyarakat di dieu nu nonton, nu ditonton, nu incalan sadayana tadi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dengan rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo doanya dengan nyelametkeun jadi indung. Jadi bapak semar ka mana tuh ente? Bawa bapak itu kawin deui. Da ganjeng bapak ieu mah. Kawin beurang ka urang Gunung Larang ieu. Nyamuni. Oke, mudah-mudahan kalura dan lihat dina YouTube. Kadang ku Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Saya Bapak Kuhu. Oh, dikasih palanya nuhun Bapak Guru nuhun. Ini kalau Tony bawa. Nuhun kurang kasih. Di kalau jaga alhamdulillah nuhun. Guru caca. Satu mikir. Nuhun Pak Guru nuhun alhamdulillah. Daman. Ya nuhun Pak Guru alah. Oh iya tenang. Kamu bagi dua mungkin. Oh benar siap nuhun Pak Guru. Iya benar. Alhamdulillah siap nuhun Pak Guru. Alhamdulillah lain panitia di YouTube-nya. Tadi cita-cita urang dia palai kagungan jembatan. Pak Dedi palai jembatan anu permanen jembatan gantung margi aksesna tapi pisan upami anu teu damang anu ngalahirkeun pada ka rumah sakit tebih aksesna tebih teuing ari kitu mah kana jembatan anu eta panginten setengah jam ge sauna duginya setengah kilo maksud teh mudah-mudahan kana ku Bapak Gubernurnya aspirasi ti urang Gunung Larangnya. Oh, ya. Langsung kita uji lebih dekat. Thank you.
manut ke dalam. Menegas asa dina leungeun jilayang jamus kali musada. Paling namanya. Sabab aing cita-cita hayang ngabogaan nagara dina. Sedangkeun cenah ceuk beja lamun hayang ngabogaan nagara kudu ngabogaan mustika. Nyaeta anu ngaran mustika layang jamus kali musada. Lambang keagungan negara Amarta. Supaya ngabogaan negara anu subur makmur gemah ripah loh jenawi aman santosa karta jeung laharja. nonton. Dan yang jamus kali musada teh geus anu nyekar ya teh Yudhistira. Dipenta mau dibikeun komo diboli. Di pao aing teh nyaho di mana neurina wilayah jamus kali musada. Gunung Larang Majalengka. Survei na aing tauran. Naliti Yudhistira kana sabda naon. Sing horeng Yudhistira maka rakyat teh nya pisan. Udah ngasilkeun uang. Jadi anu diprioritaskeun teh kepentingan masyarakatna. Eueuh deui anu deukeut jeung Padawati nyaeta Pabongan. Semar Badrana ya sakulawarga. Biana mah diculik teh si Semar. Ngan eueuh si Semarna teuing ka mana. Aya pamajikanna seterakeun ku aing dipali. Jika naik maka menang layang jamus kali musada ya. Muat bungangan naik ke bunga tayang papadana. Hei, Pati kelas lagi. Kaula siapkeun Ayang sorangan ayang melambung. para denawa kiwari kudu carincing bageuh kancing carincing bageuh hikeun. Geus we sorangan Tingkatkeun kawaspadaan kaula yakin anu ngaran Pandawa bakal datang ka dieu nyelametkeun sejarah ge. pancing. Wayahna tingkatkeun keamanan. Nambah. Tep layarnya teh. Tadi sejarah ge sekali-kali lolos. Kalau buat Ulah dibere dahar ngilu mah teu naon. 400. Cenah lapar sejarah ge cenah lulus. Kalau main TikTok, Tep layar. Wayahna ribuan, geranyeun pager bitis di dieu. tapi ayah Bisi sejarah ge lolos atawa bisi rek nyelametkeun sejarah ge. menarik. 500. Hah? Kamu aya dalam laporan ka ngari. Aing rek hee heula ieu. Orang main TikTok loh. Oke, baik. Ada. Darah mamang sadayana. Damang. Nuhun ari darah mamang. Majalengka. Damang alhamdulillah bro. Terima kasih yang udah kirim gift. Jangan lupa Uing tep layar. jaga tawanan sejarah gen. Sabab dulungan uing hayang jadi raja. Di mana jadi raja kudu ngabogaan layang jamus kali musada. Di mana uing di mana dulungan jadi raja hayang jadi menteri. Menteri urusan wanita. Alah. Pokoknya wanita kudu dikawin kabeh. Siapkan pasukan beraya. Ngajak-jakin heula awak teh. Hari YouTube Awas. Gemblos tak. ya filosofinya karena YouTube itu arti dan maknanya
Kenalin, Nabi Ami Ayu. Ayo. Ayo. Hello everybody. Hello. Kami Abdi. Ayo. Lesti Kejora. Adam. Di mana? Di Cipicung. Paling mana Cipicung? Iya dong. Kalau malam nami aku teh Lesti. Ada. Kalau siang Dahlan. Kayak jaipongan lios. Iya. Oke deh. Aku pengen jaipongan. Ili. Boleh deh. Boleh deh. Boor. Atur nuhun anu terus bergabung ya. Udah kuncir. Iya. Bah. Bang Surip. Bah. Iya. Deh. Ih. Kalau leho. Kunaon apa? Apa kunaon? Tiris. Waduh. Oh budak apa? Assalamualaikum. Budak batu. Waalaikumsalam. Oh batuk apa? Iya. Dadotoy. Mangga. Sabaraha lami bapak? Lila ya 3 bulan. Di mana kawit? Terus dilandongan ke acan. Ngeus. Desa. Tecager wae. Sekarang. Batuk naun. Terus cobian apa? Kunaon. Ku korek api. Ku korek api. Sumuhun. Di kumaha. Disundut. Tuh tapi koron. Eta teh cager. Pae. Modal. Apa-apa kedora kasih. Apa? Naon? Rekamannya apa? Rek mali. Fungsi kamana apa? Kanu aman. Tempat nu aman, nu genah merenah teu kumanina. Emangnya tempat orang teh aman apa? Padurang teh gunung geus dituaran katangkalanana. Diracai sararaat curug ayeuna mah loba jelema nu datang Kamu kudu di selfie. sorangan aku kudu di konfirmasi ku sorangan. Abah teh sieun ku jelema. Dadotoy apa? Teh kamu kudu di dieu kan kita aya sebelah di dieu. Kamana apa? Kalau bawa Bang Iris. Hah? Sirna kamana? Paninung maneh teh kaheula ge maot. Ngaletak setrum. Marukana nu ngarengkot teh pais belut. Ari pak teh. Diletak ku inung sian nepi ka jegang. Nah, atuh ari abah teu milu ngaletak. Atuh aing modal meureun. Ya mending pae we daripada kieu mah abah ribu. Apa? Naon? Ari maot teh naon abah? Abang budak teh disakolahkeun. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Naon aku teh. Kalau jadi Allah pokohon kasih mah.
Lain kalau bogohan kasih makhluk aing di pasantren deui. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka katut panggeusina. Jadi inu maneh teh di sana kudu kagunganana kakasihna teh Allah. Oke, itu apa? Heeh. Orang kalau atuh yuk. Kudu pae. Rek naon? Orang nepungan sirma. Kita modal kai. Karunya orangnya banyak. Apa? Naon? Ayam di baju apa? Heh? Ayam di baju. Tiris. Aing itu di baju ya. Kayak orang minta ke Bapak Lurah, Bapak Suparno, Nya. Bapak Lurah mah. Nya. Minta baju apa? Heeh. Itu logor beren apa di ujang. Hai naon meureun sisugana da bageur aja nama. Mudah-mudahan yang ngerti ya banyak. Iya. Naik. Naon? Yang disunatan apa? Hah? Yang disunatan. Tong sisirian apa? Curi anjing curi. Nama kecuri. Kedaban teu boga duit ya. Minta kapal Yang lurah. disunatan aku besok balik ke duit. Pintar. Kada mana dapat teh kudu nita ka ahlina, ka tukang sunat. Atau ku abah we. Embung cin katek-tek jeung kanyutna. Bari sia teu baranahan ban ge kumaha ge. Orangnya banyak. Masa depan. Nya apa? Pak. Naon? Tanya wae. Yang mending tanya we daripada minta duit mah udah bangkrut. Bener. Udah malaman sedikit teh sakaya ngalagu apa? Ayo. Ngalagu naon? Ayang duit Sakaya laguna. ngalagu we ujang teh apa? Ngalagu naon? Yang duit. Aku anak sehat teh gini ya. Ada. Cicok. Di sekolah diajarkeun. Nya apa? Cicok. Aku anak sehat. Sehat dan setan. Aku anak setan. Tubuhku bau menyan. Karena ibuku iblis jujur. Ada mah herewe apa? Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Karena ibuku Rajin busiat. Yes. Rajin dan cerdas. Ada semaka aku bayi selalu diberi asih makanan bergaji Dan Bergizi. gaji. bergizi dan imunisasi. Imunisasi. Berat badanku ditinggal malu. Cek itu naon? Like na. Penonton. Anu 358. Aku diare. Nu ngelekan 200. 2000. 2000. Curahi. Ah. Orang di. Caranya. Pertolongan. Udah kurang Orang ini orang dihakan Beri. Orang yang akan murid. Lain mana segala bisa nyanyi. Bisa ujang loba. Pintar. Cik nyanyi naon? Ujang mah paling resep lagu anak jalan tah. Anak jalan kah? Anak Jalan-jalanan. baik dah pohon, dah pun kena baik. Abdi. Oh ya baik. Sok anak jalanan di kumah. Mungkin ini apa? Aku anak jalan. Sok. Sok. Naon teh teh? Ahem. Sok. Cek pejama kuring teh budak jalanan. Wur. Gawe ukur ngamen Copyright-nya. dina Kan anak tahu. kendang. Lainnya. I can. Enggak tuh. Sabanarna ate ngerasa nawang sa pogo hirup ragap kaya buapa teu. Yang da hidup di mana? Mun panas
kapanasan bapak murah suka manusia mon hujan kahujan mundur keting ngadon sare di emperan da puguh tagablek gogobrong gogobrong digusur tibu bongan di tanah pemerintah aduh dengeng udah mau kan di tanah pemerintahnya di mana atuh di mana Dewi kuring di mana atuh Diri kuring bejakeun ku kolotai. Orang-orang ieu teh jangan eta teh nyanyi teh geunana mah geunah ngan nyinggung ka Abah. Bingung naon? Maka jeung bapa teh apa dirupa. Kan Abah sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka Abah? Naon? Tidak urang nepi ka ayeuna can pernah beungeut Abah jeung beungeut abdi pabrok. Oh kumaha? Nah, Siapa Abah balik ka katuhut? Siapa balik ka kencat? Ya. Tinggali abdi ka dieu teh pernah jeung Abah tuh. Abdi teh pernah jeung Abah tuh ka dieu. udah kudu teh muter gede. Abdi mah curiga, mau Abah teh ngomongkan beunang. Lain naon ya. Hulu aing hulu na muter di goblok. Saya turunan bisa. Nek sia. Ya udah kita kalau Facebook Coba. lamun teu salah dedelean aya jelema nu datang ka dieu. Paringal siapkeun pasukan. Lamun teu salah si cepot isna wala. Beneran. Satu minimal Kalau saking aden gatot kata sareng astajingan kawalan. Sampun dumugi dateng. Alas kerasa. Bot, siap. bot. Ji 2 3. Bola apri. Tinggal itu lain nu balik Indonesia teh nyulik. Tagan sumuhun eta agan. Eta anu musuhkeun biang-biangan eta bisa tagan. Liu di telepon. Syuk. Dia di Facebook kumaha ya. Saya orang naik Gatot Kaca. Oh iya Gatot Kaca. Yuk, lewat syuk. Saya ngaranai Gatot Subroto. Tayangan anu nyulik-nyulikkeun biar teh ieu jelema dagang. Toman dapur liagan kumaha? Heula sedih dapur we. Iya jelema anak nyulikkeun biar teh ieu. Malam minggu begadang cok nyawang. Di mana-mana ge beureum beungeut akan jahat. Oh. Jalan anu beureum beungeut pakai kageuleun. Kan yang anu pek. Jalan anu beureum beungeut mah brengsek. Jalan anu beureum beungeut kata bisa dibawa amanah. Jalan anu beureum beungeut mah
belegu ka hulu-hulu. Jelema nu beureum banget mah karamaya hutang. Kaing boga hutang. Jelema nu beureum banget mah bau kerek. Hiji, bayar. Kita terjadi lambat aing bro. Lambat ya. Nah, rawing maka itu, mainnya disebut bau kerek goblok. Nah, saya tahu udah gitu. Ambean. Dah, boleh sekali. Udah tuh. Kemudian gitu, kalian kadi teh bro sopan. Sopan. Ruas. Aing kira umat goblok. Sugan teh uang gawe di dia. Tapi ini kayak gawe. Belah mana? Menira masih kuring dikejebur karena gawe. Iya dah, ada ngadudut. Sugan teh di Gunung Larang mah uang gawe. Kan teh gawe rungkul. Menira masih kuring. Naon barang. Itu semua mau begitu-begitu. Lu pada beda. Cik, bagi trik perang siap. Ngomong gitu-gitu. Nah, udah mata ngomong nak karar itu. Ya tuh. Udah siap, belum jadi mepak apa itu. Nah, aku yang ngomong jadi kieu. Yang ngomong jadi tiga orang berujul. Berujul di mana? Nah, jadi kieu. Dehedon itu dehedon. Mahal. Yang puji si bodoh kan. Wah, saya jadi, saya orang Gatot Kaca tadi. Buyutan ya. Gagah kia mana Gatot Kaca? Baik Gatot Kaca. Soalnya edan. Kurang ajar dibawa orangnya. Dia pula siap. Bung. Tahu? Dia pula. Bung. Yo, goblok. Saya tadi ngomong deh. Dewe. Anjing. Saya tadi lemah. Anjing suka ditungul. Tiga bojor. Kalau wakbar, mana teh malu kiru? Anjing. Kakara aku mau jalan mana pegang goreng patut kieu. Anjing, untuk dah hiji. Siapa untuk permen goblok? Anjing irung nak pegeng. Liang irung nak sautan. Sama irit oksigen teh belegu. Awina-wina teuing ya. Ngaran kuring dawala teu nyakeun anjing. Saya mau dina make kopaya. Dewe jeung buru-buru. Lucu mengerti anjing aduh. Ayo mengenang di Unitari. Anjing. Hei, bener-bener. Nah, mesti tekai bae anjing. Ayo ngaran mana saha? Ngaran dewe? Iqbal. Anjing. Aya di dieu. Ngaran Iqbal. Ngaran Iqbal ay banget monyet anjing. Ayo di tukang saha? Ngaran kuring Dedi Mulyadi. Alah. Wah, gubernur lain. Siapa yang bener-bener tuh? Ayo mana boga kaca di mah? Kaca naon? Kaca gendeng. Ya boga. Oh, so kaca. Yang minum. Teu dari hati teh bunga tiga kitu. Teu sedih. Henteu haji ke normal. Lamun aing bunga tiga kitu baru teh gantung maneh. Goblok aing juga naon, hayang nyaho sia juga naon. Juga cangcut anjing. Cangcut. Cangcut baseuh. Cangcut lo badaki. Tahu kan? Bola. Tapi tiga di bener siapa tiga cangcut oleh. Cangcut. Aduh. Hewan pindah rombongan lagi. Ya. Cangcut. Cangcut. Nah, sete aji gak jawab. Mana langsung gelut ulah dibatur jeung aing heuh. Siap iya manis. Kai gelut di cangcut anjing. Ada dirin soan ku aing si anjing.